Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi jeung eta dina hadis. An Abi Umamah katam binti Abdi Umamah radhiyallahu anhu. Qala ngadawuh itu Abi Umamah. Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu bukti naun fitnatu akhir zamani fitnah akhir zaman yusbihu anu isuk-isuk sarrajulu hiji jalma piha yasbahu jadi sarrajulu hiji lalaki piha di akhir zaman jadi isuk-isuk yasbahu isuk-isuk sarrajulu hiji lalaki piha di akhir zaman mukminan barina iman ngan wayam si jeung lempang wayam si jeung pasasore lain lempang mun kusin lempang wayam si jeung pasasore kafiron barina kafir. Illa manangin jalma ajarot anu ngaraksahu kaitu man Allah taala Gusti Allah taala bil ilmi kalawan ilmu wa bil jumlati jeung kalawan sakumpulan fal ikhtiyat mangka ari hati-hati fil umuri dina ieu pirang-pirang urusan wa eta ari itu ikhtiyat eta ahsanu leuwih alus eta ahsanu ma pangalusna perkara yasluku anu lempang kana itu masal akil jalma anu berakal la siaman sumawana fi hadzal amri dina urusan alladzi anu wa anu ari itu amru eta rasul mali pokok harta. Tapi dari geus ngaji mah jam-jam gitu teh. Cak kerja ngaji mah kuat sare-sare atuh. Bubar ari jam-jam. Ndang geus sarena. Aneh teh lain rumahan. Tadi kuat tibra rumahan. Teu inget nu komat ge bakat teu tibra tunuh pisan. Nah ari buyar rumahan leungit tunuh teh. Mungkin aku rek hees we tadi ge hees. Pasti itu aneh. Ya bareng aja ya. Wa alaihi jeung ka itu lati yabayun bana diadatkeun non kullu khairin saban-saban kahadean wa kaifa yarda koma pakai payardo mangka kumarido satu himmatin anu ngabogaan cita-cita la yartakib anu tengah temigawe minhu itu du himmatin ma kana perkara yakdiru anu kotor naon masrobuhu tempat minumna isma minat taklidi tina taklid al mukhtalifi anu di ikhtilafkeun fi dina itu taklid wa yatruku jeung ninggalkeun jamal ma'rifata kana ma'rifat wa ta'allum jeung ngaji lin nadri karena pamikiran as-sahih anu sahih alladzi anu ya'manu anu aman mahu sartana itu nadrus sahih min kulli mukhawwafin tina saban-saban anu dipikasieun. Dedek kahariwangan Rasulullah cek Rasulullah kieu
takunu fitnatun fi akhir zaman, bakal jadi fitnah di akhir zaman itu, di mana seseorang pagi-pagi menjadi mukmin tapi sore tatkala pulang ke rumah masing-masing kafir. Isuk-isuk mah iman, buit bis kafir. Itu fenomena tersebut pasti ada di akhir zaman. Pasti ada di akhir zaman. Nah, yang ditakutkan oleh Rasulullah itu, kecuali numua kayaan seperti itu teh, ilaman ajarahullahu bil ilmi wa bil jumlah, kecuali orang-orang yang diberjalankan oleh Gusti Allah bil ilmi kalawan mawa ilmu, mau pangaweruh ilmu mau buruk dituna mau leungit ku dicopet. Jadi di akhir zaman bisa berboga ilmu jeung bisa bersatu, itulah bisa menyatu. Hari bersatu mah bersatu. Itu tunggunya tinggal sorangan dah berber nuntatina. Jadi ayo kita bersatu. Ayo sok saheula. Lumpat hiji. Jadi mantap, negara Indonesia disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Ayeuna keur boga daerah. Jadi namanya boga daerah. Jadi sekarang mah kalau dulu kapan itu Pak? Dulu sekali. Di ajenan Ustad ku pamarentah jeung ku jalma-jalma kuari mah lain di ajenan para hadirin sekalian. Seribu mata memandang pada para ustad bari nyeneh radikal. Non radikal teh kasap, radikalisme. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Mantap kudu ngahijingan hanya terkoyak. Ayeuna teh persatuan umat Islam itu harus sedang terkoyak dengan berbagai kepentingan. Orang-orang yang berkepentingan, yang berani mengorbankan materi untuk menutupi hukum yang sebenarnya, yang terngawalan para ustaz, para kiwawalan, macam dengan haum menjadi haram gitu di haum. Nah, sababna man kana fi pami opakun waranginangun maka cadel. Jalma anu cangkemna pinuh opak jeung ranginang cadel ngomongna. Samut. Maka pinuhan ku ilmu Rasul. Jeung kudu hati-hati. Mumpung masih bisa mikir, jauh pokok harta itu ilmu, pokok harta. Wa yatrukul ma'rifatu wallahu a'lam.